Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun ka sadayana. Mugia urang sadayana disehatkan ku Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rizkina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui carita Rusia Pasir Demit bagian ke-17. Mangga ka sadayana cara ketan. Satuluina kidirga nyari tadi. Jadi aki teh ngerasa salah sabab lantaran meureun. Sabab aki si Widura jadi menang ilapat nu ngajadikeun manehna boga alasan neangan tumbal teh. Nu temahna lain unggul loba jalma jadi korban, malah mah sasat anak murid aki sorangan. Adina murid aki berenang nu jadi korban teh nyaeta ieu adina Cep Januari. Kidirka nyarita bari sorana rada ngageter. Leungeuna nu geus kolot teh nyekel iteukna, panonna rada baseuh, berat pisan kecap nu kaluar tina bahamna. Sabab ieu lain ukur rasa salah, tapi oge bang baluh dosa nu karasana nyantel dina dadana. Ki Januari satuluina nyarita, ari nu jahat mah aki cek kuring mah jahat we. Beusi teu aya sabab ti aki oge manehna tetep bakal ngalakonan kajahatanana. Kajabati eta nu katukang mah geus kajadian. Ayeuna mah kumaha salajengna jegah tur ngahalangan bereskeun kajahatan si Widura jawara titisan siluman, ceuk kuring mah. Kitu cenah ceuk si Januari. Ngarungu kana kekecapanana ti Kang Januari saperti kitu si Jantra satuluina nyarita. Nyake kitu we abdi oge saloyo sareng Kang Januari, malah mah eta oge sanes anu nuju dijalankeun. Nya maksud teh narekahan nu jarahat. Tah dongkapna abdi ka dieu teh hoyong terang kana perkara anu salaresna anu parantos sate acana diwangkongkeun ku Kang Januari. Tak aya ayeuna meureunna ti aki aya kacindekan sapertos kitu. Nya ayeuna mah panginten atos jelas pikeun abdi mah kitu cenah ceuk si Jantra teh. Sanggeus kitu mah tiluan nuluykeun obrolanana teh jauh tina korban atawa kalakuan Gan Widura teh anu nyulik jeung nyiwat, malahan mah jalma anu disebutkeun awewe parawan teh osokat pamih kalawan geus jadi layon. Satuluina si Jantra diaku ku Ki Widura, malahan mah karep cenah nyenong we jeung si Januari di imahna Ki Widura teh. Kakocapkeun Gan Widura katut si Lenyai jeung si Cekai. Tiluan geus sapuk cenah rek neangan deui tumbal awewe parawan. Anu dimaksud teh cenah liji lemur anu rada anggang ti lemur Cibodas mah, tapi ulah waka ari ka lembur anu sarua mah. Kieu aran jadul ge geus nyaho, ceuk Gan Widura. Balad urang geus disebarkeun, geus ditunaan di unggal tempat anu kira-kira berenah. Nya kajabati rampung jeung papaling teh oge nyaho sorangan beureun geus ditugaskeun ku kuring. Jang naluntik kana kaayaan incereun piwadaleun.
Tah ayeuna cekai kira-kira lembur nu mana cenah anu kairong rada aman. Ngadenge kana kekacapan tigan Widura saperti kitu si cekai nyarita. Kieu kan ari menang hasil panaluntikan mah lembur nu merenah teh bangun nama anu keur diirong ku si kaduta. Sabab di lembur eta mah asa encan dipaling budak parawana jeung beja mah geus aya cenah nu diincerna. Sabab mun teu salah mah 2 poe ka tukang aya baturna si kadut teh anu ka dieu laporan kitu kan. Ke eta teh lembur nu mana teh nya kuring mah sapoho tah. Eta kan anu lemurna tatangaan pisan ujung lemurna ki si dukun teh di dirga mun teu salah mah tah anu mere nyaho teh ka Pasir Gorowong gitu tah. Kan kieu lain lamun di lembur anu geus kapalingan teh osok jadi waspada tah warga-wargana teh. Komo lamun minang kapalingan ku balad urang mah ayeuna kira-kira eta di lembur anu dimaksud tatangaan eta bisi kaasup keur sarageun kadang wargana. Kieu tah ari tina hasil panaruntikan mah kan. Sanajan ieu kam lembur teh tatangaan ujung lemurna eta tah aduh ki dukun teh lembur eta mah katinggalina mah eueuh jagoan kan. Banguna mah kadang wargana teh kitu we naonnya istilah mah lumampahna teh istilahna masih buku urusan kahirupan sewang-sewangan gitu tah kana usaha jeung sajabana eta ge aya cenah istilahna mah meureun nu ngarona mah. Tapi nyari jagoan mah tong boroning ku agan ku balad-balad urang ge bisa direngsekeun anu perkara kitu mah kan. Gan Widura satuluyna nyarita deui. Ari sabenerna mah kuring teh teu dingrangku perkara-perkara aya nu ngalawanan mah. Sabab dieu teu oge meureunan kuring geus ngarasa istilah nama naon gitu tah wani lah lamun tika ngaraponan jalma salebur mah. Tapi aya syaratna kudu dina kaayaan penting. Lamun dina waktu beurang mah ya siluman teh encan ngarasa kuat gitu tah. Tapi lamun penting mah geus karasa. Sabab nyalehkeun anu disebutkeun pocong kajadian ge samemehna kuring teh kapan kateter. Tapi hari ayeuna mah kuring bisa nyalehkeun anak kalawan make jurus tendangan jurus pukulan tenaga dalam tonyokan kalawan jarak jauh. Percantan kan. Tapi aya anu arek dilampahkeun kumaha atuh kan. Nya urang asup we ka eta. Kalamur anu ku si kadut geus diirong urang kadinya we sapok arek kitu mah kumaha lu nyai aya pamanggih anjeun. Ya arek kurang mah nyelok we kan. Atuh arek kitu mah kumaha agan we kan. Urang laksanakeun eta. Kakocapkeun dina waktu isukna tiluan geus ari niat weh cengkar ti lembur Cibodas muru ka tempat baladna anu dimaksud mah kahiji wewengkon anu geus ditunaan baladna Gan Widura teh katelahna baladna si kadut. Di hiji saung tempat salah sahiji balad Gan Widura naluntik pikeun ngawaskeun kaayaan lembur atawa dijadikeun tempat kumpulna balad pikeun ngagarong atawa sakadar reuh cenah di tengahing lumampah. Si kadut katelahna ditugaskeun jadi kapala atawa pupuhuna gorombolan rampok anu dituna ku Gan Widura waktu harita. Hiji saung anu dipernahkeun di tengah mumunggang masih keneh kaasup leuweung ipis sanajan sisi lembur moal katempok ku jalma saliwat mah. Gan Widura si cekai katut sileunyaih geus nepi cenah ka wewengkon baladna teh malahan mah harita teh keur ngariung we
aya cenah sababaraha urangna kaasup si Kadut nu jadi pupuhuna. Gan Widura satuluyna nyarita, "Kadut, kumaha kaayaan lembur?" Si Kadut anu kasaget detik mimiti keneh satuluyna ngajawab, "Rumo kau, lamun lebah dieu mah geus rame cenah tah. Munang beja loba budak perawan nu kapapatenan." Kitu eta ge beja ti balad-balad kaula anu disebarkeun ka sabenerni ieu lembur. Tapi nya sakumaha anu kanyahoan ku agan oge panginten ieu meureunana tah. Di lembur ieu mah eueuh jagona lah. Sabab lamun dipikir-pikir aya jagona oge. Nya tong boroni ku agan ku balad guring oge bisa diraponan gitu kan. Kumaha tah aya parawan anu diincerna? Ayo gan halus atuh ari kitu mah. Kieu we ayeuna mah rarancang urang laksanakeun. Biasa we urang ini rada peuting kira-kira sarereh budak atawa sarereh kolot. Satuluyna anjeun renyai jeung anjeun cekai bawa 2 balad sejen. Biasa we teangan babadog perkara anu berharga anu kira-kira aya ajana. Kaiji jam nyian salasa, kaduana meureun. Nya jadi kauntungan pikeun urang. Jeung hari anjeun Kadut anterkeun kaula ka imana anu geus diincer. Parawan, imah nu aya parawanan. Nya ngarti meureun Kadut. Jelas juragan. Dina eta riungan si Leunyae jeung si Cekai mah teu pati loba omong. Kitu deui cenah. Aya 4 urang balad sejen nungan ukur ngabandungan jeung satuluyna sakabeh wangkongan. Sakabeh wangkongan harita satuluyna mah dilaksanakeun. Lembur Pasir Hejo katelahna. Hiji lembur anu tatangan deukeut cenah jeung lembur anu disebutkeun Bojong Legok teh. Di eta lembur nusa acana mah geus aya cenah rengheng dina hate kadang-kadang wargana. Sabab hampir unggal minggu aya we cenah anu kapalingan atawa salah sahiji kadang wargana dipegat begal di jalan. Ronda mah ronda dijalankeun, tapi can bisa narekahan kana karingerang nuker tumerap di eta lembur. Katamah-tamah loba beja ti lembur sejen sanajan rada anggang, tapi tambahan kana karingrang hatena. Beja loba parawan renyet tur kapanggih geus jadi layon. Malahan mah beja di lembur Bojong Legok oge aya salah sahiji cenah parawan anu kapapatenan jadi korban geus kadenge oge ka lembur Pasir Hejo. Dina wanci kira-kira nincak tengah peuting ronda kadenge di lembur Pasir Hejo raribut. Ti belah kidul aya nu kapalingan Gura Gero, kadang warga nu dareukeut Pating Garero aya cenah kapalingan tuluy pada ngudag. Malahan mah teu ukur kitu ti sabelah kalero ge aya cenah nu jurat-jerit sabab imahna diunggahan ku hiji jalma anu teu diundang. Nyaeta teh jalma anu rek babadung nyokot cenah barang penta kalawan maksa ketika asup ka imah sagala rupa. Keur maungkeur di lembur eta teh karasa harengheng. Malahan maronda oge tuluy-tuluyan telat unggal peuting sok aya wae. Katamah-tamah ayeuna benar-benar kajadian atuh tangtu we kaayaan di eta lembur teh tika guyur ting baretek jalma lalumpatan ngudag cenah kalebahan anu diudagna. Di hiji tempat di wewengkon anu sejen tapi di lembur Pasir Hejo keneh aya cenah tilu suhunan imah mah ngagunung di eta tempat. Tapi di wewengkon eta mah kacerina teh jiga nu tenang jumplang jempling sakumaha biasana. Tapi jempling jeung tenangna di sabenerning eta tempat lain sajempling-jemplingna.
Tatapina geus kawisaya cenah, geus katerapku teluh sirep anu dipentangkeun ku Gan Widura make ilmu siluman batu alit teh. Kalawan jiga nu tenang pisan aya saurang jalma kaluar ti hiji imah satuluyna dituturkeun ku lalaki sejen anu nutupkeun panto jiga nu tenang pisan. Jalma nu ti heula kaluar teh jiga mangul kana hiji jalma anu dikira-kirakeun mah wanoja. Tangtu wae eta teh Gan Widura dibaturan ku si Kadut geus hasil cenah newak atawa ngiwat hiji budak parawan nu diincer samemehna. Kang, lumpat atuh Kang, bisi aya nu ngonyawankeun. Ceuk si Kadut ngomong ka Gan Widura anu lempang we bangun tenang mangul ka budak parawan teh. Tenang we. Dewa mungkon ieu mah geus disirep. Jempol aya nu ngaronda ka belah dieu mah sabab rada anggang ti imah-imah anu sejen. Kapan kitu lain ceuk anjeun oge. Barina sakedeung deui urang bakal kaluar ti sisi lembur sabab ieu teh sasat hiji tempat anu deukeut ka sisi lembur. Jadi sing tenang we. Ceuk Gan Widura. Satuluyna Gan Widura lempang rada gancang tapi katingalina mah tenang we. Beda jeung si Kadut anu karep ngalampahkeun maturan kana karep kahayang dudunganana. Manehna cungas cingeus luak dieu ngawaskeun di saboderna eta tempat sieun cenah sirepna geus teu nerap deui. Sieun aya jalma anu hudang tuluy nganyahwankeun. Anu satuluyna beureun pasti bakal ngudag kana kaayaan maranehanana. Ceuk paribasa mah jauh teu burung cunduk, anggang teu burung datang. Sanajan ieu dua jalma lalempang geus ngiwat budak parawan teu lumpat tapi lempang kalawan tenang nepi deui weh ka tempat panyumputanana di hiji pasir teh di saung teh. Sanggeus nepi ka jero saung satuluyna Gan Widura nitah cenah ka si Kadut ngahurungkeun kana lampu lantera. Sabab nu sejana mah acan katingali daratang keneh. Sanggeus lampu lantera dihurungkeun ku si Kadut katingali breh we. Ieu budak parawan teh meumeujeunna pisan. Malahan mah lamun dina ningali kana dedeganana mah si Kadut ngerasa lebar. Lamun eta budak parawan teh kudu jadi korbanna. Dununganana nyaeta Gan Widura teh. Kan nyaa aturan yo piraku arek di anjeun arek di kumaha maksudna makanya anya kumaha eta di polis kitu di mulung kitu kumaha lamun kuring arek di cobaan heula teh menang tuh kan. Ngadenge kana omong-omongan teh si Kadut saperti kitu Gan Widura muncereng panonna katingali molotot. Malahan mah satuluyna nyarita balagong sia eta nu diarahna oge ku kuring teh ka parawananana. Lamun ku anjeun ayeuna arek dicobaan mah atunya beuneur geus eueuh ka parawananana teh jeung deui jadi moal aya hasilna capek-capek ku aing diculik diiwat dibawa ke tempat ieu aek dijadikeun wadal teh. Sanes kitu kan kuring mah nya lebar hungkul. Tong lebar-lebar. Angoran mah bebenar tah talina. Jeung deui mun geus beres mah buru kuring lapar ya. Hayang barang dahar. Sanajan make ilmu siluman keukeuh we ari tanaga mah kaluar ya. Kuring geus lapar sok sadiakeun kadaharan. Kitu cenah ceuk Gan Widura teh. Jiga anu misahkeun pipikiranana si Kadut anu geus mikir ka mana-mana. Tangtu wae si Kadut dicaram kudu dungunana saperti kitu manehna satuluyna mah ngawaro we ninggalkeun eta budak awewe anu geus dipariksa kana talina supaya bisi cenah kabur. Malahan mah cocok dina pahamna oge dibenerkeun deui. Sanggeus kitu mah si Kadut teh idit ka dapur satuluyna manehna ngalaksanakeun pamenta ti dudunganana rek nyadiakeun cenah kadaharan sabab Gan Widura geus hayangeun barang dahar.
tika liwat wanci tengah peting malahan mah geus liwat wanci canari leutik balad-balad nu sejen can daratang keneh wae anu satungtung nama kira-kira wanci kira-kira arek maju ka subuh cebual cenah tilu orang jalma anu dipimpin ku si Cekai datang teu lila tidinya oge tilu orang jalma anu dipimpin ku si Lenyai oge datang bari prok-prok cenah masrahkeun kana hasil peuting harita babadog jeung rarampog. Halus parawan hasil dicokot tuluy anjeun oge hasil babawaan jang nama harta kaula. Kitu cenah cegan Widura samang-samang sapapangi deui jeung kabeh baladna nu geus karumpul deui. Waktosna paratos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha cenah carosna. Makanya dilajeng wae dina video-video saterasna. Wilujeng patepang deui.